Gimana jadi tim hijau? Dibakar. aturan
pawit
Pangrawit binanggit modal mekarala kuning wayang purwa wayang rumingkang kudalang di bidang di papangkungan sun bade amit purwa carita wayang dengan peramang-peramang hirup na urang di pipiningan ku sindir silip sibu dirimunan ku silau kajeng sasmita wareun jalma ayeuna luyu sareng kawajiban manusia hidup di alam dunia diwajibkeun tafakur tadabbur jeung tasawuf dicarios wayang kekiran sareng teu langkung nyarioskeun bener jeung salah adil jeung murka ingkang dadia tutur catur bubukan ning cinarita kacarios di Pancawati Batara Rama anu disarengan ingkang Rai Raden Laksmana dinarasan ieu ujung umun ngangluh siana kali dalu Laksmana maka juga jadi lantaran ingkang garwa Dewi Sinta hilang Batara Rama Raden Laksmana ngahajang aturanan lengi Hanuman anu calikna saktu mungkul hamarik ludat dimana rimang sabda ajri
aningali pamursan Batara Rama antelemik hanti nyarik Yanuman cek paripausna teu wantun batuk-batuk acar bakat wadi Anoman hiji kesatria di bangsa Wanara anu jidadangan ulun kumaula ka Prabu Rama tapi ka Batara Rama di dalam sejarah haluang di dalam sanes urang haluang di dalam haluangmu maka saur nira tan anak panjian sinenggih sabdaya uning lawan iya uning wala bakti dening ngasih dia dening heya kang ngasih ora ketara tapi lokasi burung biar cahaya nyira